Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herfliani Dewi. Saya di sini akan membacakan cerpen yang berjudul Pangjugjugan Kahadean. Di hiji lembur nu asri di tengah sawah jeung gunung nu ngajajar. Aya barudak lalaki ngaranna Jaka. Anjeunna anak hiji-hijina di kaluarga nu basajan. Kolotna Mang Karsa jeung Ibu Siti. Saban poe damel di sawah melakare pikeun nyambung kahirupan. Lembur Cisarua ieu tempat nu pinuh kahadean. Jalma-jalma hirup sauyunan, teu aya nu ambek-ambekan, lamun aya nu susah, tetangga sok tulung tinulung. Ti leuletik Jaka diajar yen hirup di lembur teh henteu gampang, tapi kahadean sok aya di mana-mana. Hirup di lembur. Isuk-isuk sameme panon poe ngajenggleng Jaka geus hudang. Anjeunna gancang-gancang bantosan indungna masak. Sanggeus sarapan, anjeunna milu bapana ka sawah. Jalan nu ditempuh cukup jauh, tapi kusabab geus bisa, Jaka henteu ngarasa capek. Di sawah, Jaka ngabantu bapana ngagaru taneuh jeung ngaseuhan pare. Anjeunna resep ningali kumaha alam ngabantu kahirupan manusia. Hujan ngacor ti langit, nyopan taneuh ngajadikeun pepelakan beki subur. Sanggeus gawe di sawah, Jaka lumpat ka sakola. Anjeunna barudak nu rajin, sok datang pangmimiti di kelas. Anjeunna resep kana sagala rupa ilmu, khususna sejarah jeung sastra Sunda. Sanggeus balik sakola, Jaka henteu langsung ulin. Anjeunna milu kolotna ngajual hasil panen ka pasar. Di pasar, anjeunna sering ngobrol jeung dagang sejen. Diajar kumaha cara dagang nu jujur. Hirup di lembur memang pinuh ku pasualan, tapi gotong royong jeung kahadean sok ngajadikeun sagalana langkung hampang. Musibah ka keluarga. Hiji poe nalika panen rek mimitian, musibah datang. Mang Karsa bapana Jaka kaserang gering, awakna leuleus, henteu sanggup deui ngagarap sawah. Dokter di kota nyarios yen Mang Karsa peryogi ngobatan nu lumayan mahal. Ibu Siti hariwang sabab hasil tatanen moal cukup pikeun mayar ubar. Jaka sedih, tapi anjeunna henteu nyerah. Anjeunna mutuskeun pikeun gawe tambahan unggal sonten. Sanggeus sakola anjeunna dagang gorengan di pasar. Anjeunna diajar nyieun bala-bala, gehu jeung cireng tima enok. Tatanggana nu biasa dagang di pasar. Sanajan capek, Jaka henteu pernah upohokeun diajar. Anjeunna percaya yen ilmu teh modal pangpentingna pikeun ngarobah kahirupan. Pitulung ti warga. Nalika warga lembur terang yen Mang Karsa gering, maranehna langsung tulung tinulung. Mang Ujang nu jadi tatangga deket ngajak patani sejen pikeun ngabantosan. Urang teh tengah ngantep Mang Karsa susah sorangan, ceuk Mang Ujang. Janten saban poe warga lembur babarengan ngurus sawah ku keluarga Jaka. Pare tetep bisa dipanen, dijual ke pasar, sarta hasilnya dipake pikeun mayar ngobatan Mang Karsa. Jaka henteu bisa nyumputkeun rasa syukurna. Anjeunna sadar yen hirup di lembur memang hese. Tapi kahadean jalma-jalma ngajadikeun hirup langkung hampang. Jalan ka sukses. Sababaraha bulan ti harita, kehirupan keluarga Jaka lampun membaik. Mang Karsa mimitian cager, bisa indit ka sawah, sanajan henteu kasumaha kuat baheula. Dina wates nu sarua Jaka menang beasiswa pikeun sakola ka kota. Sanajan hatena sedih kudu ninggalkeun lemburna, tapi anjeunna terang yen
ieu kasempatan pikeun nyieun kahirup nu leuwih sae. Di kota, jaka diajar kalayan sumanget, anjeunna apalyan hiji poe, anjeunna bakal balik ka lemburna. Mawa elmu pikeun nulungan warga Cisarua. Balik ka lembur, sanggeus sababaraha taun di kota, jaka balik deui ka lembur. Tapi ayeuna anjeunna sanes deui budak leutik nu dagang gorengan di pasar. Anjeunna balik salaku insinyur tatanan. Dina hatena jaka boga kahayang pikeun majukeun lemburna, anjeunna ngajar warga kumaha cara tatanen nu leuwih modern jadikeun lembur Cisarua langkung subur jeung sajahtera. Hasil tatanen di lembur jadi leuwih maju, warga teu kudu ngajual pepelakan ka parantara, tapi langsung di pasar kota. Kahirupan di Cisarua jadi leuwih hade. Hatur nuhun ka usaha jeung kahadean nu diwariskan ti generasi ka generasi. Jaka sadar yen segala kahadean nu kungsi ditampa nalika budak. Ayeuna waktuna pikeun dipulangkan. Ya, segitu saja cerpen dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.